Kunaon jalmi tiasa nandangan raheut manah. Tangtos anu kahiji aya hiji hal anu misalna di alaman nyaeta dinyenyeri. Seueur jalmi anu dinyenyeri kusaha wae dinyenyeri. Boh ku kulawedet anu paling caket, ngawitan kulawargi, ngawitan upami namut bahasa Indonesia mah komunitasna tiasa janten. Kumaha carana iblis Muhun. ngamangpaatkeun kaayaan jalmi anu raheut manah. Tah, ieu pisan. Ieu atos mah cenah raheut dipurulukan ku uyah. Aduh, gurih pisan. Kumaha tah karaosna tah kalakuan iblis teh model kitu. Sampurasun pamiarsa nu dipiasih ku Pangeran, pribadios ngaraos bagja tiasa nepangan para wargi sadayana. Pamugi para wargi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamiarsa nu dipikaasih ku Pangeran dina sababaraha minggu kapangker aya berita anu viral di media sosial di mana aya hiji murangkalih sakola anjeunna tiasa ngarakit bahan peledak bahkan dugi ka dicanda ka sakola. Nah, tos ditalungtik aya penyebabna nyandak istilah bahasa Indonesia nama. Salah sawiosna nyaeta raheut manah. Eta teh tangtos henteu ilaharnya sapertos murangkalih sejenna. Nah, dina danget ieu gentra kahuripan sejak ngaguar perkawis raheut manah. Namun sateacana aya kidung pujian anu bade midang. Wilujeng mintonkeun. Sifat nu kalintang sae kanya hade-hate teu gumede kanya tetegaan teu sirikan sadrah pasrah pinuh ku kasabaran kanya tara ngawur tur takabur kanya resep perkara nu jujur teu hayang mikir kagorengan batur adil sopan kutara panasan di barungku iman pangharepan jeung kasabaran demi kanyaahan nu hamo aya tungtungna dina hirup urang aya iman jeung panghareupan nu pangutamana perbawa kanyaan kanyaah sifat nu kalintang sae kanyaah hade-hate teu gumede kanyaah tetegaan teu sirikan sadrah pasrah pinuh ku kasabaran kanyaah tara ngawur tur takabur kanyaah resep perkara nu jujur teu hayang mikir kagorengan batur adil sopan kutara panasan di barungku iman pangharepan jeung kasabaran demi kanyaahan nu hamo aya tungtungna dina hirup
pamugi kidung pujian tadi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Pamirsa di dieu tos sumping nu janten narasumber urang nyaeta Kang Dadang. Hatur nuhun wilujeng sumping Kang. Kumaha Damang? Puji Gusti. Puji Gusti tos sehat. Aya oge ieu nu ganteng ieu teh. Wah, luar biasa. Hatur nuhun Kang tos sumping. Tadi tos aya sadayana orang tos ya nguping berita anu nuju rame teh tah eta teh. Nah kinten-kintenna ieu teh Kang kunaon jalmi kok tiasa dugi ka ngalakukeun eta ku jalaran raheut manah eta. Kunaon bet tiasa raheut manah? Tangtos ieu hiji hal anu sanes hal nu enggal kajantenan di antawis urang atanapi jalmi umumna. Namun tangtos anu langkung periogi tina hal eta nyaeta kunaon jalmi tiasa ngalaman nandangan eta. Tah tangtos urang nomor hiji ninggal kaayaan salajengna hayu urang pilih kaayaan eta dumasar pangandika Gusti. Sateu acan urang ninggal magunemkeun perkawis naon panta-panta hiji-hiji anu ngabalukarkeunana tiasa ngalaman raheut manah. Urang ninggal heula dasar pangandika Gusti salaku pangaping urang dina bagian ieu. Nyaeta anu dicanak tina Jabur pasalna anu ka-34 ayat nu ka-18. Nyuhunkeun dipangaoskeun mangga. Mangga. Anu kieu unggelna pangeran teh raket ka jalma nu remuk hate nyalametkeun kanu pegat pangharapan. Tah eces pisan. Numutkeun pangandika Gusti hal samodel kieu raheut hate raheut mana sanes barang enggal sanes perkawis enggal. Ti kapungkur oge tos aya. Kumargi kitu pangandika Gusti pangeran teh raket. Dina kayakinan urang di lebet Gusti Yesus jalmi anu samodel kieu teh henteu ditebihan ku Gusti. Gusti rumaket ka jalmi. Hayu urang uih deui kana patarosan tadi. Kunaon jalmi tiasa nandangan raheut manah. Tangtos anu kahiji aya hiji hal anu misalna di alaman nyaeta dinyenyeri. Seueur jalmi anu dinyenyeri kusaha wae dinyenyeri. Boh ku kulawedet anu paling caket ngawitan kulawargi, ngawitan upami namut bahasa Indonesia mah komunitasna tiasa janten. Hiji komunitas anu kawitna nampi anjeunna, kawitna somea, kawitna ngawangun, tiasa janten ku hiji atanapi lain hal, lami-lami aya hal anu nganyerikeun. Sareng sajabina. Tiasa oge anu dihina. Tadi disanggemkeun aya bully tiasa janten. Zaman ayeuna mah gampil pisan. Jalmi teh ninggal kaawonan batur sareng dimanfaatkeun eta teh kangge ngaruntuhkeun ngajantenkeun jalmi dina kaayaan anu teu daya teu upaya. Boh awon secara fisik, boh sagala rupi, janten hinaan, janten bahan, kinten-kinten. Gampil sih pihan cumarios teh ngabuli teh zaman ayeuna mah. Seueur nu model kitu, aya oge anu dikajeunkeun. Jalmi anu dikajeunkeun ku kulawargina upami murang kalih anu disangemkeun tadi dikajeunkeun margi salah sawios sepuhna teh katinggalna teu sareng anjeunna. Kumargi disaurkeun saur polisi anjeunna sadidintena dirorok ku ramana hungkul. Di mana ibuna? Margi sacara kaperluan kaperyogian utamina psikologi jalmi teu tiasa sabelah. Kedah lengkap. Kedah aya peran saurna teh Rama, kedah aya peran ibu. Teu tiasa Rama janten ibu, ibu janten Rama. Margi panta-panta eta ku Gusti tos dipaparinan kahususan. Teu tiasa digentoskeun. Sahebat-hebatna Rama moal tiasa janten ibu, sahebat-hebatna ibu moal tiasa oge janten Rama. Tos aya tugas sewang-sewangan tos aya bag-bagana bagian-bagianna dina kahirupan eta murang kalih. Salah sawios teu aya otomatis janten atanapi eta hal anu ngajantenkeun aya kakosongan. Aya lolongkrang anu janten anjeunna tiasa
milarian kangge pangeusina ku rupi-rupi. Aya oge anu salami hirupna hakna henteu katampa. Masing-masing jalmi ngagaduhan hak, gaduh kawajiban. Sanes mung kawajiban tapi hak oge kedah katampi saleres-saleresna samaksimalna. Ulah kirang margi upami hak teu katampi sapertosna murangkali hak asuh anu leres. Hak nampi waragad misalna murangkali eta teh kedah katampi. Ulah asal gaduh murangkali akeun we waragadna make ku akina. Tanggal waler. Komode aya nukeun we waragadna make ku lembaga sosial atanapi ku tatangi. Meuni raos pisan teu tiasa. Gaduh murangkali teh kedah sayogi oge ngawaragadan. Waragad teh sanes mung materi hungkul. Kalebet ka peryogian rasa aman, sacara batin, gitu. Salajengna naon deui? Aya relasi kulawarga atanapi hubungan kulawarga anu kirang maksimal, kirang sae. Misalna atanapi contona antawis ibu ramana pirak. Upami teu pirak oge awet rajet. Sami, margi murangkali ninggal. Unggal dinten rama sareng ibuna teh pasea we. Eta ge janten masalah. Si murangkali teh kaicalan upami mut deui bahasa Indonesia mah figur rama, figur ibu. Cenah alim nikah ke kapayun teh abdi mah da nikah teh geuning kitunya. Riweuh ripuh pasea wae ibu rama abdi ge teu betah. Ke teh teu betah di rorompok, di bumi. Ngawitan milarian di luar sareng sajabina. Margi eta kulawargina henteu harmonis. Henteu sae. Aya oge sepuh boh istri boh pamegat nu janten sepuh anu sikepna teu adil. Ngawilah-wilah. Upami putrana aya 2, anu hiji langkung di pikadeudeuh, anu hiji mah sapertos ditamelarkeun. Aya anu kitu. Seueur alasanna mah rupi-rupi. Aya anu umum mah sok carios misalna upami di antawis aya nu nikahna kapaksa atanapi laki rabina kapaksa. Otomatis atanapi putra kahiji teh sok janten putra anu teu dipikahoyong. Biasana mah eta rada ditamelarkeun mangsa babar deui atanapi gaduh deui putra kadua sareng sajabina. Tiasa janten diwilah-wilah. Pangandika Gusti oge kantos mintonkeun hal samodel kitu. Kapungkur Yakub ngabentenkeun antawis Yusuf sareng raka-rakana. Dugikeun raka-rakana teh ngalaman sami luka batin. Kunaon cenah Yusuf mah eta pasihan angean anu langkung sae. Kunaon dijaga, diaping, di neng-nek cenah kitunya lir ibarat nangeui enog beubeuremna. Ai kanu sanes mah dipiwarang aya di tegalan. Dipiwarang ngangon sareng sajabina Yusuf mah henteu. Eta nu ngajantenkeun Yusuf nandangan kasesahan. Kumargi raka-rakana luka batin oge atanapi raheut mana. Tah eta hal model kitu. Salajengna naon deui? Hubungan sareng lingkungan anu cakep. Tiasa raheut mana teh sumping oge ti antawis papada dulur. Rayi raka misalna. Rakana langkung dominan tiasa sagala rupi kange anjeunna da ngaraos pangageungna tiasa janten. Rayina anu teras-terasan aya dina kaayaan ditindes gitu nya. Kaayaan anu diteken ku lanceukna tiasa janten nyimpen, nyidem kaayaan eta. Margi kan teu tiasa ngalawan. Tiasa janten anjeunna teras nyimpen hal eta, teras nyimpen sadinten dua dinten sasasi dua sasi malahan tiasa tahunan. Engke tungtungna upami tos budal neme katinggal yen anjeunna teh ngalaman raheut mana. Sateuacanna teh katinggal margi disidem. Tiasa kitu oge antawis kalemahan hubungan antawis sepuh. Antawis kulawargi ageung. Margi di urang mah pan disebatna teh budayana teh budaya komunal. Sagala rupi teh ngait sareng wawargian teh. Bade urusan naon mah ge pasti urusan sarerea. Istilah nama ngiring bingah sadayana ngiring awub. Sesah ngiring ceurik. Dinusukana Dinasukana komo deui.
dina bade meser naon oge ngiring masihan nasehat. Komode upami acara misalnya sapertos acara hajatan, boh nikahkeun sareng sajabina katinggal pisan komunalna teh. Sadaya upami urang papacangan, tah papacangan teh dina mangsa nikah sanes nikah duaan si anu nuju papacangan wungkul sanes. Tapi minimal 2 kulawarga. Urang kedah ngemutkeun paraosan ramana, tampolana bibina, tampolana ninina, tah model kitu. Tah eta ge mangaruhan karena kaayaan hiji jalmi. Upami hal samodel kitu janten tekenan kangge hiji jalmi, eta biasa ngabalukarkeun hiji kaayaan anjeunna ngarasa tertekan, teu tiasa ngalawan, cicing, nyidem, padahal tos raheut manah. Janten upami ngangge bahasa deungeun mah terakumulasi cenah. Numpuk. Mun bahasa urang mah meureunanan ngendap atah napi naon bahasa Sunda mah namper gitu nya. Kristal. Muhu namper di dasar lami-lami langkung kanel sang jabina. Aya oge anu dibalukarkeun ku rasa era tina pangalaman hirup. Margi tiasa janten sapertos public figure misalna. Hiji mangsa public figure teh rata-rata umumna ilaharna mibanda standar atanapi hiji patokan kangge anjeunna anu kedah ditedunan. Hiji mangsa anjeunna henteu keuna eta kana standar tiasa janten dibuli. Hiji mangsa nuju konser tiasa janten aya kacilakaan, boh kacaletot kitu nya nyanyina tiba-tiba fales kitu janten isin anjeunna, janten viral. Tiasa janten eta ge janten ngabalukarkeun raheut manah. Kitu oge sareng kaayaan gagal dina kahirupan. Boh gagal dina studi, rupi kagagalan, gagal ngawangun relasi, seueur jalmi anu alim gaduh pasangan, margi kagagalan model kieu. Gagal, cenah dikuciwakeun wae. Jalir janji wae pameget mah rupi-rupi. Aya pameget ka istri, aya istri ka pameget. Aya hal-hal model kieu. Oge aya jalmi-jalmi anu raheut manah margi ngalaman trauma secara fisik. Kawit anjeunna mangsa dibabarkeun dugi ka remaja misalna sae katinggal kasep katinggal geulis hiji mangsa teu kahaja disuntrungkeun ku rerencanganana ti kusruk raraina aya parobihan janten henteu sakumaha kapungkur deui dugikeun ka anjeunna ngaraos aduh abdi teh awon trauma secara fisik. Anu salajengna trauma secara psikis oge, psikologi. Lajeng anu pamungkas, anu ngabalukarkeun atau napi kunaon hiji jalmi tiasa ngarandapan raheut manah, nyaeta kaicalan atanapi kasungkawaan. Seueur jalmi anu dikantun ku murang kalih, komo murang kalih neme kembang buruan, keur lulucuna, keur pikaresepeunana, dugikeun ka kagegeloan. Seueur sepuh anu tiasa menyat deui dina kaayaan eta margi kaicalan. Abdi ninggal di aya hiji video, aya hiji caroge pirak sareng istrina saparantos 2 tahun tepang deui. Eta carogena janten jalmi owah. Janten jalmi owah dugi ka ceurik. Eta kaicalan. Oh, Kang, punten. Eta teh janten balukarna tina kaayaan jalmi anu raheut manah mungkin. Leres. Ye jalmi nu model kieu teh ngabalukarkeun naon nya dina kaayaan anu tiasa ku urang ditinggal. Nah, nu kahiji jalmi anu model kieu anu utami nu seueur kajantenan janten nu disebat akar pait. Akar pait. Jadi janten urang tinggal heula geuranya sakumaha nu disangemkeun dina pangandika Gusti dina Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Ayat 15. Mohon punten pangaoskeun. Jaga ulah nepi ka aya anu kaluar deui tina sih kurnia Allah. Mohon. Jeung ulah aya anu ngajadi saperti tutuwuhan pait. Ngandung racun sarta racunna ngadatangkeun karuksakan jeung kasusahan kasarerea. Tah.
jaga ulah dugikeun aya anu kaluar ti sih kurnia Allah sareng ulah aya anu janten saupama tutuwuhan pait. Hartosna kieu. Jalmi anu kaluar tina sih kurnia Allah langkung rentan upami ngangge bahasa Indonesia mah ngalaman hirupna dina kaayaan akar pait. Akar pait teh naon? Hiji kaayaan masalah demi masalah disimpen dugikeun ka namper dugikeun lami-lami janten akar pait. Lir ibawa tubuhan anu ngaracun saurna. Sapertos kitu ngaracun ka dirina ke balukarna anu sanesna tos ke dirina karacunan anu sanes janten korban oge. Sakumaha disanggempkeun tadi mangsa urang ngawitan. Aya hiji murang kali anu saleresna mah pinter, anu saleresna mah kedahna kange hal sae kapinteranana, tapi diange kange hal anu awon. Padahal eta hebat pisan murang kali teh. Naon deui tah? Margi aya anu nyimpen kaambek disidem, disamunikeun. Teu percaya kanu sanes. Eta balukarna. Nyimpen kaambek, teu percaya kanu sanes, upami kagungan akar pait teh. Naon deui? Ngalaman depresi, tekanan mental, rendah diri, tiasa janten, teu percanten kana diri sorangan. Upami tampil, upami peryogi hal-hal anu kedah tampil di payunan umum teu tiasa, rendah diri ngaraos teu aya harga dirina. Sieun sareng sajabina, eta jalmi anu ngalaman akar pait. Oge aya anu dugikeun ka ngabalukarkeun gering fisik. Kumargi jalmi hirupna ngerem maneh, ngaisolasi diri, akhirna fisikna oge janten gering, janten lemah sareng sajabina. Da jalmi mah kedah lugay, kedah tepang papada jalmi, kedah aya ikhtiar kangge nyehatkeun awak, kedah aktivitas cindekna model-model kitu. Ye henteu, lami-lami gering secara fisik oge, lemah. Nyalir ibarat jalmi anu teu walakaya margi aya panyawat, eta otot-otot teh janten meotan. Lami-lami janten alit sareng sajabina. Karena fisik oge kacanak balukarna teh. Anu paling utami nyaeta hubungan sareng Gusti oge janten reksa. Jalmi anu ngalaman akar pait moal percanten ka Gusti. Sok sanaos Gusti nawiskeun, Gusti ngahiap, ngajak supados datang sumping ka Gusti, supados dibeberah, diubaran ku Gusti, teu acan tangtos nampi, malah sawalerna. Seueur jalmi nu ngalaman ngarandapan akar pait justru ngalepatkeun Gusti. Sanes nampi Gusti. Justru nyangemkeun di mana Gusti mangsa abdi nandangan kieu. Di mana Gusti mangsa abdi nyorangan dina kaayaan anu cuang cieung, dina kaayaan anu lemah model kieu. Tah salajengna naon? Prak-prakana balukarna hirupna teu jujur. Teu jujur kunaon? Margi upami ditaros jalmi model kieu moal ngangken kumaha waktos abdi nyarios ye rada awon nyariosna. Anjeun tersinggung henteu moal ngangken. Eta teu jujur. Henteu tiasa muka diri kangge ngangken yen abdi teh nyeri hate, yen abdi teh teu panuju, yen abdi teh henteu parok, yen abdi teh teu saluyu, teu tiasa. Janten ngajalanan hirupna teh disumputkeun. Tampil di payun sapertos teu aya masalah, tapi di pangkerma nguluwut seueur pangemut engke geletuk weh. Tindakan anu bahaya. Gitu ya, jadinya dipayunin sae, dipangkereun, digorogot tah dirina teh. Dihayo we diungkit-ungkit kalepatan nu hungkur teh. Janten sapertos teu jujur ngajalanan hirupna. Henteu jujur ka dirina, kitu oge teu jujur ka batur. Ai ka Gusti mah, da Gusti mah terang jalmi jujur teu jujur oge. Sok sanaos anjeunna milampah teu jujur. Tah kitu ngajalanan hirupna teh dina aya ka teu jujuran. Anu salajengna nyaeta ibarat raheut jalmi anu henteu dipirosea. Balukarna teh. Kantos ngalaman raheut, upami kantos tangtos tiasa ngabayangkeun, tiasa ngimpeng. Hiji jalmi ngalaman raheut dina salirana tiasa di mana wae, tos we lurjeunkeun.
Entong dibersihan, entong diubaran, segala rupi. Lami-lami eta raheut teh aya nanahan. Atos nanahan mah janten infeksi, atanapi janten tetanus, sanes damang, mungkin reksak. Ta eta balukar jalmi anu ngalaman raheut mana disimpen. Tah, ieu Kang aya di patarosan. Kumaha carana iblis Muhun. ngamangpaatkeun kaayaan jalmi anu raheut mana? Tah, ieu pisan. Ieu atos mah cenah raheut dipurulukan ku uyah. Aduh, gurih pisan. Kumaha tah karaosna tah kalakuan iblis teh model kitu. Atos mah cenah jatuh dituturkeun tanggana ge digubrakeun. Beuki nyeri Ditambihan ku iblis mah muhun. Urang tinggal heula panganika Gustina. Nah, haleres teh iblis teh sok ngamanfaatkeun hal nu kitu. Kayaan jalmi sesah teh malah ditambi sesah. Sanes sapertos Gusti. Gusti mah meratoskeun tadi raket caket ka jalmi anu raheut manah dina jabur. Tapi iblis mah sawalerna. Hayu urang tinggal heula dina Wahyu 12 ayat 10. Punten pangaoskeun heula. Enggak. Wahyu 12 ayatna anu ka-10. Sawarga ngaguruh kanu ngarucap, geus datang kasalamatan keagungan Allah. Allah geus nembongkeun kakawasaan yen mantena raja. Ayeuna Kristus ge geus nembongkeun kakawasaanana. Si tukang ngadakwa anu beurang peuting ngadakwahkeun dulur-dulur urang ka Allah geus dibuang ti sawarga. Diangge kecap si tukang ngadakwa. Janten upami urang ngimpleng ngemut kumaha ngagambarkeun ngadakwa teh, urang tiasa ngimpleng ayeuna nuju rame perkawis pengadilan. Jadi hiji jalmi biasana tahapan hukumna umumna ngawitan ti terduga. Lajeng tos terduga buktina kiat minimal 2 alat bukti janten tersangka. Upami tos janten tersangka diparios dipariksa langkung tos siap segala dokumenna bukti-buktina sareng sajabina lebet ka pengadilan. Di pengadilan aya jaksa penuntut didinya engke statusna janten terdakwa. Pamungkas engke teh janten terpidana. Tah ieu dina tahap 2 iblis teh. Siang wengi saurna ngadakwa. Jalmi-jalmi nu raheut manah teh sanes dibeberah, tapi malah didakwa, dicarioskeun ku iblis mah diputer balik emutanana. Sapertos kecap kieu nu diangge ku iblis, anjeun teh eueuh hargaan. Ah, leresnya abdi eueuh hargaan. Anjeun teh teu aya anu paduli. Teu aya jalmi nu paduli. Anjeun teu kudu percaya ka sasaha. Tah eta didakwa, dicarioskeun siang wengi saurna. Didakwakeun, dituduhkeun ka jalmi eta. Anu pamungkas iblis teh hoyong meungkeut eta jalmi dina kaayaan anu raheut hate teras-terasan. Ulah kaluar dina kaayaan eta. Kadah aya we di dinya. Mingkin jero raheut hatena, mingkin ato margi ngagambarkeun jalmi baris teu tiasa kaluar, teu tiasa ngejat. Siang wengi didakwa. Tah perkawis trik iblis ieu atanapi tipu daya iblis ieu urang seueur keneh carioskeunana. Namun waktosna. Jangan ya teh ira. Mohon. Leres-leres tangtos pamirsa di tepangan anu engke kapayun. Urang langkung ngaguar langkung lebet deui kumaha eta supados urang teu raheut manah gitu ya. Nah para wargi tadi sakedik anu tiasa dicindekeun raheut manah teh seseueurna geuningan ku lingkungan anu caket. Sanes anu tebih, lingkungan anu kulawargi, rerencangan sakola pokokna mah anu caket. Oge tadi terus disebatkeun yen iblis teh atoh upami urang teh aya dina raheut manah eta. Tangtos seueur patarosan para wargi sadayana di layar kacana sewang-sewangan aya nomor anu tiasa dihubungi. Mangga para wargi 24 jam tiasa ngahubungi nomor eta naon wae anu hoyong ditaroskeun perkawis raheut manah wae. Mung sakieu anu tiasa didugikeun pamugi tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Gusti Yesus ngaberkahan. Hatur nuhun.